udang sia padahal jadi kukumaha ku aing sakitu jago teh cepot deuleu sejeger maneh paeh teh tepok duduh teuing lur sangka gan mau guru kaula eleh mau guru pasti tenang agan mau guru damang wits oh tukiat mau guru tukiat kalau tukiat tukiat ya tenang aya abdi di dia tenang kan buat maha guru nah aja disebut maha guru wah apa siapa wah apa naon telerajo ti mimiti siapa anjing naon eta nah jadi dua si cepot naon gitu edan planet naon ieu dulu nah jadi kieu lho cinta siapa Cinta salaki batur haha agam sial deh aduh anjing teh bobotnya di mah hareupan geus teh biasana menyelah meniru wasing dalangna teh adoraka goblok ada ruas batur jadi ruas gitu ta ke kaula teu ngarti ya aya nu nyekel yang jamus kali musada nu mana dewek cepot abdi bener eta layang jamus kali musada teu dicekel ku maneh sumuhun ya baik sabaraha ku aing dibeli sok dibeli ku aing eta sok sabaraha miliar. Wah, dewek mau dibikeun dibeli wah. Mangka aing menjual lah. Aing hayang ngalotengkeun leu. Ngalotengkeun ti mana goblok geus gablek geus teh. Hayang kabeli hebel aing teh. Dapur yang diganti ku keramik. Aing teh, apa dapur teh gablek? Dapur saha we ganti. Jadi ieu teh maneh teh nu nyekel layang mohon jadi teu bisa dibeli teu bisa naon atuh lamun si hayang dibere ku aing edan ieu teh maha guru ti kunaon cicing kumaha aing ya ganci abdi ge bangsa ieu cicing semua nyaho cicing jeung bau jeung naon teh jadi lamun dipenta mah dibikeun ku aing duduh ieu teh bener cepot bener aing yang mau ngabohong yang mau dikorekeun piranan layang jamu sekali musada gening bager maneh pot bager aing mah ngana syaratna naon syaratna ya ulah gede bohong jeung ulah jadi tukang tipu ulah gede bohong jeung jadi ulah tukang tipu bener kaula mah tara bohong ceuk saha ceuk kaula ayeuna geus geus bohong goblok teh keur ngabohong sileng jadi teh ke nyaho ti mana kaula ngabohong ya aing ge nyaho ulah disangka mata peda aing teh kumaha ulah disangka dewek mata peda aing tembus panembo ka sia ulah make kedok nu ieu rek make kedok lapisan meter ge aing apa ka si lain somong dewek mah apa lamun hayang layang jamu sekali musada ulah aya bohong dina hate maneh ulah aya tukang tipu dina hate maneh kakara ku aing dibikeun tuh lami-lami ieu raja ti nagara Kuhakendra Kakasih Puspadenta leungit tampelebih hilang tanpa karana ngajang ngelek jadi Raja Amarta Prabu Yudhistira itu kaayaanana nur cahaya sesekar ingwang nur cahaya sesekar ingwang aduh cahaya gilang gumilang
Senyana turut hanyangka si goreng Yodatina. Wah, ampun wah paingan putra dalam eleh wah. Salika tot kaca disatukan uwa penasaran ke jelema sahayu Gitu wah, cepot tapi cepot sungit wah. Katalah we ngagan semak kapihatur agan. diterima cepot Abdi ge semak kapihatur agan. diterima dawala ari anjeun teh saha sebenarnya Dewek bener aing teh sia teh aing. Tuh agan tadi ge kitu we aing teh sia teh aing tapi ka abdi mah nu gelo. Oh da sia mah hebel goblok gitu. maksudna teh kumaha Ari anjeun di Ciwid kumaha? nya nyeri Tah dewek ge sarua nyeri. Lamun dihina nyeri dewek ge sarua hartina si lain jeung dewek teh eueuh bedana. Sarua dewek ge anjeun teh sajajar. Sanajan make pangkat naplok dina tak-tak anger hareupeun pangeran kabeh rekep deng-deng papak sarua. Sarasa sajiwa anjeun teh sarua jeung urang jeung kieu ngadahar sangu sarua di mana lapar dahar. Jadi eueuh bedana antara si lain jeung dewek teh nu ngabedakeun teh naon kabersihan hate jeung gawe anu soleh nyata ngawujud pembaktian jeung pengabdian di jalan kariduan mantena. Ieu layang jamu sekali musada ku aing digubuk teh lain nganung harti aing mao tapi sila lain teh kudu apa naon eusina ieu layang jamu sekali musada. Jalankeun lain dipake papaing sungkul, lain dipake mitos sungkul. Lain jadi hiasan di karaton tapi kudu dipake ku anjeun. Naon pakeanana nyata anjeun kudu manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Jeung si Cepot selaku rakyat, Gatot Kaca selaku lurah Tamtama, anjeun selaku pamimpin di ieu negeri sok geurang ngahiji deui ulah aya gantar kakaitan antara pamimpin jeung rakyat jeung pamimpinna. Ulah patukang tongong. Lamun pamimpin geus patukang tongong jeung rakyatna tunggu kancuran hiji negara. Ulah jiga cai jeung minyak antara pamimpin jeung rakyatna, rakyat kudu apal kana hak jeung kewajiban salaku rakyat, pamimpin kudu apal kana hak jeung kewajiban salaku pamimpin pikeun ngemban amanat penderitaan rakyat. Ieu mah simbol. Ieu mah barang diduruk ge beak. Tapi lamun eusina dipikawe nepi ka jagat rungkad bakal manggleng langgeng mangfaat salilana. timalan kaula nun Sok pigawe bakal kahontal subur makmur gemah ripah loh jendawi aman santosa kerta jeung laharja negara madani mardutilah bakal kahontal lamun anjeun sumener kana 2 kali masa adat ieu. Persaksian antara urang jeung holikna jeung utusanana sumenerkeun kadinya. Eueuh di sumber hukum lintang ti eta pikeun ngeuyeuk dayeuh ngolah nagara oge pikeun kamasyarakatan salarea kaituna kamanusiaan salarea. Manunggalkeun hajikeun deui antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Sakitu amanat ti aing. Ngadak-ngadak ieu asta jinga mamalihan ngapelesat jadi cahaya kawang-awang. Teu aya sanes nyata ieu teh Sang Hyang Tunggal ti alang-alang kumitir. Mati Jama marah Madam Bayu Agan astra jinga hampura kaula astra jinga selaku pamimpin kadang-kadang joledar kanu jadi rakyat Yami agan kadang-kadang abdi ge rakyat ka pamimpin sok ngunghak campelak. Urang ngahijikeun dewe tadi ge disebatkeun manunggal sahak jeung sakawajiban antawis rakyat jeung pamimpin jeung rakyatna. Yang sakitu we teh akang saparakan cahapunten tina samudaya kalepatan sakali Dedi Regahayu wilujeng milang kala Bank BJB anu ka 63
mudah-mudahan sadana cing ditetepkeun dina rahmat sareng pitulung Allah Subhanahu wa taala. Amin. Sakitu ti putra kita haja tilu permios sanes tesono pamitan sanes bosenan sanes waktos urang teh sapatepung lawung deui hatur nuhun cak.